kurang supaya anak kurang jadi anak anu bagus. Dia mau ulang urusan nasab batur, nasab di urusan nya rebut nasab dan urun-urun hartina mah hatena unu bener tuh tok kudu urusan nasab batur, nasab urang teh heula urusan, bener tidak? Kumaha carana urang boga nasab ke depanna nasab anu bagus, neuk naon urusan nasab batur ku anfusakum ahlikum nar, bener tidak? Bener apa tidak? Rasa diri urang, awak urang, keluarga urang tidak seuneu api neraka, neuk naon urusan nasab batur. Tiba heula ge kolot kula ngomong, guru-guru kula ngomong nu apik, nu warok ciloknya kelape. Tiba heula ge habaib mah nyambung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi sapodo. Kula mah tetep cinta habaib. Adapun aya habaib anu kurang bener, tegor, naon cieun-cieun. Kula mah datang ka imah habaib teh bener, tegor ku kula mah. Macem-macem tonjok ku kula melawan. Naon urusanna? Moal mah tegor raka. Bener teu? Bener tuh, naon tuh, ulah habaib anak nabi bagi ngerebek, bener tuh, makanya ulah sieun-sieun, kira-kira bahan ayah habaib atau kurang bener mah tegor, ulah digoreng-goreng tuh, nya, besing bener doang, nasabna ka Kangjeng Rasul, itu, mudah-mudahan orang kabehan, negara orang dilindungi ku Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya robbal. Amin ya robbal alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summalhamdulillah. Summalhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin imamil muttaqin qaimil arifin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumidin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa la yusalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Waghfir lana Salawe 25 melikerang ka pasar mauk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya Rabbi bil sidana waghfir lana Ieu zaman geus sinting pamuda marake anting
parawan loba nu bunting nini dirobonding ya Robi sidana waghfir lana awewe zaman ayeuna geus leungit rasa isina loba nu make calana abahna ya Robi sidana waghfir lana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Hampura ya Bu, suarana serak-serak seksi. Dan istirahat ya pandang ya. Tadi jam 3 karak datang. Kerpeting diundang langsung ke Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad dalam rangka acara sunatan Upin Ipin. santai ngobrolnya jadi mang selangganan ieu ki gacon mah menama bari ngopi ya bener dah bari ngobrol bari ngopi karena lebih baik menikmati segelas kopi daripada menikmati janji manismu namun akhirnya dikhianati. Anjay. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para panitia penyelenggara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Negara Indonesia yang ke-79 yang dalam hal ini diprakarsai oleh Remaja Islam Sindang Asih, Persatuan Remaja Islam Sindang Asih yang tergabung dalam PRISAI. Mudah-mudahan peringatan pada malam ini menjadikan satu momen sejarah dalam rangka mengenang perjuangan para pahlawan-pahlawan kita demi merebut kemerdekaan daripada penjajah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah para pejuang-pejuang yang tangguh. Amin. Dalam rangka mempertahankan negara Republik kita, negara Republik Indonesia. Jauh-jauh di Cisokor tangga dia aing disia-sia. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah, bil khusus guru urang sadaya selaku kesepuhan Sindang Asih Kersana Al-Mukarram Abah Kiai Haji Sahri, doakeun mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun umurna ku Allah, amin. Bil khusus Al-Mukarram Abah Kiai Haji Sidik sareng Kiai nu sanesna, doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadaya sing mampu membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Karena di akhir zaman terseltik banyak ulama, banyak kiai nu nyieun puyeng ka masyarakat. Loba kiai nu nyieun puyeng ka umat. Piraku aya kiai bisa ngobrol jeung sireum. Jeung malaikat makoli. Jeung hujan makoli keneh. Jeung kuburan makoli. Makanya nu hade jangan tertipu dengan penampilan. Heuy. Aing mah paling serem nyele jelema mata malotot sunggut calangap tapi uswaraan. Zaman ayeuna jangan sampai tertipu dengan penampilan, woi. Terkadang lajage sok disangka daging. Makanya orang Sindang Asih dengekeun ibu-ibu lamun masak daging di nu hajat lajana ulah gede teuing sia. Soalnya aing pernah katipu. Sugan aing mah daging horeng laja. Datang ompong untuk aing hambat laja. Beristimewa hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, parawan, duda, rangda aya rangda. Rangda aya. Mana? Mudah-mudahan rangda balik di dia sing cepet-cepet menang jodoh. Ya robbal. Cengkudu daun saya
buang kadu kandal kulitna urang kudu kawin karanda paena teh anu bangjur randa mah pinter goyangna. Hati-hati dengan jan, hati-hati dengan jan. Ketika janda sudah masuk ke ruang hati, serasa perawan tidak berarti. Wah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin, amin. Mudah-mudahan orang kabehan sing panjang umur kalawan umur anu barokah, disubur makmurkeun rezekina, dijauhkeun balaina, nuker usaha mudah-mudahan sing lancar usahana, nu dagang sing barokah dagangna, nu boga penyakit mudah-mudahan sing diangkat penyakitna. Ya robbal, ya robbal. Karena bah penyakit kuari araraneh. Bahulama penyakit paling jago bisul. Kan nyeri nang arang-arang segala. Tapi kayak Joso piring masuk. Penyakit paling barabe mah bisul. Kan nyeri na setengah modar nonong tilok aya. Sugan aya ibu-ibu ngalut ke kamana teh nonong bisulan. Penyakit kuari mah ararane. Getih nanaraek padahal tarajean. Disebut darah urat hararasum, disebut asem dikiih araramis, disebut kencing manis, penyakit gula. Bau lama gula dihakanan ku jelema, mah jelema dihakanan ku gula. Bahkan kuari aya penyakit paling santer, aing 7 turunan tuh hayang-hayang teuing. Penyakit naon? Stroke. Aing mau lola stroke saember ge beratnya sebudak. Kedende penyakit sataronton. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati peringatan hari ulang tahun Republik Negara kita Indonesia. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita ini adalah bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya kalau kita berbicara tentang syukur, syukur itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Betul tidak? Terkadang ucapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya dengekeun parawan, jangan terlalu percaya dengan manis janji seorang lelaki. Karena zaman sekarang ini tidak sedikit lelaki yang datang membawa 1000 janji lalu pergi meninggalkan 1 juta luka. Ayo nama loba lelaki modus, banyak janji tapi nggak ada bukti, banyak kata-kata tapi nggak ada realita, mampu ngasih coklat tapi nggak mampu ngasih seperangkat alat sholat. Mampu bilang I love you tapi nggak mampu ngajak ke penghulu. Itu kan sakit, Besti. Makanya Neng nyari calon suami itu jangan hanya sekedar tampan dan mapan. Cari calon suami yang mampu ngertiin perasaan. Karena setelah rumah tangga yang dicari itu bukan kepuasan tapi kenyamanan, guys. Jadi syukur itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Betul. Makanya syukur kabagi dua. Aya syukur bangsa kauli, aya syukur bangsa fi'li. Syukur kauli mah gampang, kabeh bisa. Ya Allah, nuhun kula geus dibere harta, diberi rezeki anu loba, diberi imah mewah, mobil megah. Babari syukur kitu mah.
Dina ngomong mah syukur diberi duit loba pelitna 17 setan. Betul. Betul. Jadi yang susah itu syukur bangsa fi'li, syukur bangsa pagawean. Karena syukur itu adalah ngarasa rumasa diberi nikmat ku Allah dibalikin deui ka Gusti. Karena syukur yang sesungguhnya bukan yaitu menikmati apa yang telah kita miliki, tapi mencintai apa yang telah kita miliki. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan kumpul orang, hadir orang, tanda bukti syukur orang ke Allah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Lanjut. Ngaji atau di Cisoka atau di Sindang Jaya, karena anak ini baik. Masih mending ngaji endang, jadi man ini ada ikut ngaji di kulama. Ini tuh daikun ngaji, asal ditanya be, mak kunaon tilok ngaji? Ustaz. Kugu naing masal jiran pengajian be men. Ini zaman normal lamun dek ngaji, dandan setelah habis. Sampai halis nabage digambar cak-cak. Ini maka legging, hewain manulun aja. Pakai baju pink, pakai celana legging, buk di buruman. Lumpang ke perapatan, ditewak ku pamuda opatan mabok, diperkosa di bak kosong. Etan ini diperkosa ku pamuda kuat jojoakan. Nyeri diperkosa ku opatan. Lutilu nyekelan anu hiji ngagawean. Beres diperkosa ini lumpak laporan ke Imah RT. Tulungan aing teh. Kunaon mah aing diperkosa. Ai tuh sama kamu udah opatan aju matonanon ento sih alhamdulillah seger. Aju kemarin nomor kosana mana mah tuh sing goletak 50 anu ngelel bae anu ngabudah bae. Waduh cekar teh bahaya dak bawa ke ambulan bawa ke rumah sakit toba. Masuk rumah sakit ruang IGD menang 5 menit dokternya keluar tanya ku RT teh gimana keadaan pasien. Cek dokter teh untung kesini cepat, lambat sedikit jantungnya kebakar. Emang kenapa dok? Ini mah positif keracunan susu tahun 45. Apa ini yang susu nanti nawan bu? Ini mah susu nanti penting nangis mengkol. Aki-aki tengah puting dengan susu ini toka pangi orang mengkol kajero kelek. Ibu bapak saudara hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan. Betul. Merah putih adalah lambang negara kita Indonesia. Merah yang artinya berani, putih artinya suci. Karena kemerdekaan kita ini bukan hasil pemberian daripada penjajah, tapi hasil perjuangan para ulama-ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita yang bertempur di medan perang dengan mengorbankan harta, tenaga, air mata, darah. Dan putih itu adalah suci. Karena Indonesia tidak akan merdeka tanpa doa suci para ulama-ulama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Belanda datang ke Indonesia dengan membawa senjata yang multi canggih, dengan membawa pasukan yang terlatih. Sementara rakyat Indonesia orang Sindang Asih menyambutnya dengan bambu runcing jeung bangoan. Woi, apal bangoan? Nyaho warimah nyaona pipo opo deh. Karena budak wariman udah dikakawak tisuk datang ke sore hap kaharep HP ka dapur kangising-ngising mau HP nini ngising mau HP datang ke WC nyin status doain ya semoga lancar orengan matain atuas. Hei bobogohan deh baheula jeung ku hari beda jauh. Baheula mah tuh tanyakeun ka Abah, mun nganjang ka awewe da awewe hiji digumung ku 17-an. Boro aing bisa nyekel boro bisa nyium. Ku hari satu persatu aya HP. Tinggal janjian doang, tunggu di perawatan Merak.
boncengan motor bawa ke Citra Raya, diuk di pinggir danau buat desek-desekan. Sungut nama ngobrol, leungeun nama piknik. Bari ngarayu, sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu, karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang, karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku nggak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan merendah. Apalagi bobogohan zaman sekarang dari pagi sampai sore. Oh, WhatsAppan nggak berhenti-berhenti. Betul kan, Neng? Betul kan, Neng? Neng, ini anak mahasiswa pada cantik-cantik ya. Ya sebetulnya Neng kalau boleh jujur, Ki Gacon ini kalau ceramah depan perawan suka sesak napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu sayang. Bobogohan kuari mah HP, isuk-isuk udah nges, langsung ngawe kakak bawona. Cayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Kurang letik ngawe adek, Cayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat. Aku gak mau kamu sakit sayang. Ntar kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku? Jaga ya pola makanmu Cayang. Aku gak mau kamu makan sirum sama bangkong. Apalagi makan kunang-kunang, ntar bol kamu hurung sayang. Belanda datang ke Indonesia membawa senjata yang multi canggih dengan pasukan yang terlatih, sementara rakyat Indonesia orang Sindang Asih menyambutnya dengan bambu runcing. Lamun dipikir secara akal, lamun dipikir secara otak, impossible, tidak mungkin bambu runcing bisa menang melawan meriam, betul tidak? Tapi berkat perjuangan para ulama-ulama Allah, berkat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dengan diiringi doa yang suci, akhirnya bambu runcing ngalawan meriam luar biasa. Eta si Mariam dicolok ke bambu runcing aja wah. Si Mariam dicolok ke bambu runcing aja wah. Ayo Mariam, ayo. Mariam, tenang ya, bestiam. Bagus nama Mariam itu nama yang indah. Oh, nama wanita yang soleh, Siti Mariam. Kori menjengaran sakadaek napan. Mentang-mentang abah Abbas mana kokom. Boga anak di ngaranan baskom. Ayah dia di kulama. Papan orang Batak mana orang Bogor. Boga anak di ngaranan Batagor. Ngaji di ustad cacalang apaan be. Ayeuna orang geus merdeka bo. Ku sebab orang geus merdeka rek ngaji tenang, rek sholat tenang, saking tenang nak masjid subuh rehe. Aya aki-aki paling datang saurang teh bari kegoloyongan alabatan mabok korson, kopiah dengde, baju jinjak, sarung nyingsak, dijauh kene samping ke sising satkeun, hari samping make calana hento, eta lato-lato ngagantung be. Makana ayeuna alhamdulillah negara orang telah merdeka. Ayeuna orang sebagai rakyat Indonesia yang baik tinggal menikmati kemerdekaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya orang kudu bersyukur. Ya, cara syukur yang baik itu adalah model begini, betul tidak? Iya mengarayakan HUT RI, dangdutan di itu. Bener tuh? Lain orang ngeta ngadoakeun ka pahlawan, anggur ngisingan ka parawan. Betul tidak? Betul tidak? Amprekan panagustusan. Belah dieu kadengena belah dieu mung eleh.
Belah itu amprekan nyetel film India. Tuzendeka koi jana sanam Kirhata hedi wana sanam Abtahe mirede dam Kirhata hedi wana sanam. Karena merdeka isi dengan ibad. Karena pada dasarnya orang didamel ku Allah, diciptakan ku Allah di alam dunia kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia kata Allah terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu insa. Naon sing ngaran ibadah? Apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Ayat nu dingaranan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, ghair mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibadah. Salat ibadah, ngaji, puasa, pergi haji, kebersihin jalan, modal di jalan. Jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak ibadah yang kita kerjakan. Ibadah lain sholat baik, ibadah lain ngaji baik. Termasuk ibu-ibu senyum kasalaki, termasuk ibadah. Buaya. Ibu osok senyum kasalaki osok aikur boga duit mah. Lamun salaki keur boga duit bungahna luar biasa. Apalagi lamun dibere sapoe 500.000 ku salakina. Nyanyina indah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. 500 tapi jajal diberi sampai 10.000 laguna berubah. Sengsara aku. Diri wanita yang soleha itu in amar taat atau atka nurut taat kalau jadi salaki. Aya duit duit nurut kalau jadi salah. Adirek nanya ke ibu, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hoi ibu, orang sindang ngasih lamun penting osok nawaran ka salaki. Potongan bika aing betilok. Ieu mah kadang-kadang deuk kayak jeung salaki boro-boro ku nawaran aing mah. Paributna lampu be. Cek salakina coba ge lampu baehan. Cek bikangna kunaon kitu Kak? Geuneuh aing geuleuh beungeut sia. Baehan ku bikangna cetrek ngageser bikangna ka pojok. Cek salakina, onah kamu di mana? Cek bikangna aku di pojok Salakina susar-sosor neangan bibir. Lain bibir nu kacium, cong ranjang nu kesrogok. Nurut taat ka salaki aya duit duit ingsa. Laju orang sebagai lelaki yang baik kudu perhatian kalau jadi pamajikan mah. Betul. Namun kudu dibejakeun mah jujur ieu lalaki nyeri hate. Bejakeun daulah, Bu. Sebener nama teh nyusuhan eta lain kewajiban awet tapi kewajiban lelaki. Gumbah piring kewajiban, urusan anak kewajiban, urusan imah kewajiban. Ulah menang dibohongan kula laki teh. Awewe mah tugasna ngeun dua, hiji taat ka Allah, kadua nurut kana jadi salaki. Lamun cek salaki nyeusuhan, ya nyeusuh sia. Bahkan tak
takrif dan definisi daripada ibadah fi'lu mayyurdi rabbahu arida bima yaf'alu. Hiji pagawean, hiji kalakuan mun sakira-kira aya ridha Allah, ini termasuk ibadah. Salat ibadah, cirina diriduan ku Gusti Allah. Ngaji ibadah, cirina diriduan ku Gusti Allah. Termasuk persatuan remaja Islam sindang asih penting ayeuna ngayaksanakeun nya tasakur bidiam. Ini pun termasuk ibadah dengan harapan aya dina ridha Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ke depan ya perisai semakin jaya, semakin kompak. Mudah-mudahan acara tahun yang akan datang lebih meriah, lebih semarak daripada tahun yang sekarang. Bicara mahna aing deui. Ciri-ciri kiai lamun balik deui ka hiji lembur, balik deui ka hiji lembur, lain berarti hebat, berarti murah eta. Nah, dan bosan gak pula. Aing mah sebenarnya mah lah suka aja lah nu ngadiran ge. Kebutuh ulah mah nu ngadiran. Yang penting mah panitiana be ulah eueuh. Sok aya kadang-kadang panitia tolol eta. Nyorang amplop aing ke paheudi jeung KTP. Terutama ibadah anu wajib teu meunang teu kudu dilaksanakeun adalah ibadah sholat. Ibadah sholat, maka isi kemerdekaan dengan ibadah sholat. Ngaji ulah ditinggal dengan sholat kudu di ilmuan. Ilmuna ayana di majlis di majlis taklim yuk ngararaji nya makmurkeun majlis taklim ulah muludan tiap tahun dirayakeun, rajaban tiap tahun dirayakeun, ai majlis taklim kosong. Bener. Makanya urusan ngaji mah lah ulah diomong orang Cina ngasih mah kandang kieu yo. Kamu ini rajin ngaji, datang pangheulana balik pang timburina, koreng kahesan di jero majlis. Ngaji mah tadi Cisoka tadi Cina ngasih, nu rame ibu-ibu, bapak-bapak ngaji paling jago tujuan. Gelas hiji, termos hiji, diuk geus adu bingkeung bae kieu yo. Anu geus ngadupak gelas bae, anu geus huluna ngublus ka jero samping. Makanya ngaji mah rame mah ibu-ibu, saking rame-rame no, cacahan di jero majlis buat opat rombongan. Lah dia yang ngomongkeun ngabesan. Lah dia ngomongkeun tani, kumaha sawase geus panen. Lah dia ngomongkeun meuli beas. Ini opatan di pojok ngomongkeun penyakit. Cek nu hiji teh geus suku asa delodong. Cek nu hiji aing hulu burak asa ka bawah modar meureun. Atuh cek notorek aing mah curi dengkak teu boga dedengean. Geus kitu hujan gede gludug, beledak. Noel ka baturna, euy sia mah ngaji batuk bae. Notorek mah geus ulah dibaka Majelis Salim ribet. Notorek mah bawa ka Palestina nah perang jeung Israel. Bedir gade leureuk ke notorek malah kadengean, maju. Nyaho modar we. Makanya ya melalui peringatan HUT RI didik anak-anak orang karena pendidikan agama, betul apa betul? Karena subhanul yaum rijalul god, pemuda di hari ini adalah harapan pemuda di masa yang akan datang. Lamun pemudana soleh, lamun pemudina solehah, maka negara bangsa agama akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beradab. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kuari lo bakanya ajengan di sindang asih, guru urang araya kene, kiai urang aya kene, tapi jajal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lu bakal datang. Sanu bakal ngimaman di masjid, sanu bakal nyupiran di musola. Bener apa bener? Ustad mah hareres sholat hese ngariung ustad bisa terjadi ge jaro jeung RT sing sedekun cek jaro teh ngadoa cek RT pangkat ge luran sia deuk siga sia nu ngadoa ulah ngalunjak sia ka aing teh siapa anak buah aing meureun hang dipecat cek wae RT sieun dipecat ku jaro langsung action tungkul. Asal tangga cek RT Al-Fatihah tanggah deui Al-Fatihah tanggah deui Al-Fatihah geus 170 Fatihah bae cek jaro teh lieur hulu aing mabok Fatihah atuh ganti teh ulah Fatihah bae ngadoa-doa beres ngariung cek RT ngadoa naik atuh ro bisa gentok sabisana sia bae terpaksa RT ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalin akhirin amin ya Allah.
Ya Allah amin. Ya Allah amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Cek jaro teh saumur bulan hulu aing ngadoa. Ti doa ngising gatua ka doa dahar kuabeh diborong ku sia. Allah Ustaz mah hareres. Hareres. Aya ge jawara pan di lembur ngamuk babukina. Aya kaleng-kaleng ditajong. Aya tai mah dilengkahan. Cek budak leutik, yuh jawara ongko tai dilengkahan, balik dia dilecak kunyana. Eureun di tukang kopi, nginum kopi panas kene ditiupan. Cek budak leutik, jawara ongko ngopi ditiupan, dilek-lek kunyana, gulak-gulak, beres jawara nginum kopi ceurik kimataan. Cek budak leutik, jawara ongko si ceurik, aing mah ceurik ya inget ka incu. Penjawara mamang tadi Cisoka atau sidang asih ngomong bungeleh pan cacahan gitu harapun murid dempot tempat dada yo abah yo pokoknya mah abah mah tidak ada duanya wabeh olwanian ke abah mah tahun 76 abahnya kalau tanah abang Roksi jembatan hiji jembatan 2 jembatan 3 sampai 17 jembatan dicekol abah ku abah hari tadi pernah abah ragat na jembatan. Pokoknya mau luanian ke abah mah, Hercules ke abah mah tuanian mbak, tuanian ke abah mah. Di hiji waktu abah pernah diserang ribut kurang Ambon, 17-an asal nonjok takis ku abah, hebat abahnya. Terus kumabah kelanjutannya, tinya abah ke poho, nyawa aing di rumah sakit be, ya orang edan. Allah Ustaz mah hareres. Ngariung hese salat urusan hese jaro bedengar teh aya bae cek jaro teh adan RT kenceng Allahu akbar la ilaha illallah cek jaro sakedeung amat teh adan kebal-kebal teh rok lalu ngomong gerak komat sia komat jaro Allahu akbar kau mati sholah lawak balakban la ilaha illallah cek cek nurutan aing rok pas waktu imam meureun ustad naeuh ayeuna cek yarot teh imam ya ustad geus siapa jadi imam jeuh gajina ge gedean sia kira aku yang kudu imam aing teu bisa teh sarua aing teu bisa urang balik ge ulah salat. Akhirnya teh nyekelemik pengumuman hadirin jamaah maghrib rahimakumullah berhubung ustad nu biasa ngimaman Allah muriang mencret berat oleh karena itu sholat maghrib hari ini diliburkan jamaah protes tapi bisa gitu teh menang nyokot hukum di mana saya sholat sholat mah ulah-ulah nu cager nu geuringi wajib sholat sia sebagai kepala warga lamun ustad Allah sia nu kudu tanggung jawab sia nu kudu jadi imam cek RT pan malik tali ka indah akhirnya RT disurungkun ke pangimaran langsung ngeleter RT asupna kusolina serem RT sholli fardul maghribi salah sarokaatim mustaqbaitullah cek jaro kiblat teh kiblat sarua berok lah ngomong sia imama lillahi ta'ala Allahu akbar cek jaro merdeka teh. Wah Ustad mah hareres makanya ayo doakeun di guru-guru anu sadaya mugi sing paranjang umurna amin ya robbal amin ya robbal yuk didik anak-anak urang anterkeun ka majlis taklim anterkeun ka pondok pesantren anterkeun ka imah ustadna bere duit osok mere duit ka ustad potongan ya mau kos nyiksa ustad lajuna mah anak mas santri napa tahun di mah ustad main listrik karek 2 kali ditoong tilo sakalian noong mah rokok 2 batang ngobrol jeung ustad aya 4 jam mah atau rokok ustad nu ringsek mah
dak mere duit ki atuh mere-mere rokok ka ustad bener teu? Ya ustad ge sarua beuki rokok mah termasuk ulah. Walaupun ku pemerintah geus cicing sieun na cangkangna gambar tongkorak paru-paru basah, lu beuki bae dak. Bahkan nu pulugar ngomong na ge kieu, dah cenah dak. Nu ngarokok paeh, tu ngarokok paeh. Mending ngarokok datang ka paeh. Ngarokok mah palingan dia boga penyakit paru-paru, eta nu ngarokok rupa-rupa. Di dia aya pom bensin belah mana? Tah di pom bensin asup aya bacaan dilarang merokok. Paehan kurang rokona beusi nyamber seuneu kana bensin. Beres ngeusi bensin, leumpang ka hareup 5 meter aya tulisan ngejeblag di hareup SPBU sudah pergi boleh udud. Ngarokok deui. Bener teu? Hei sarua bae ustad ge butuh duit. Ustad teu boga duit ngagibeg dah. Maca dikir mau jelas, maca tasbih mau jelas, salat zuhur make doa kunut. Ustad teu boga duit nyising ke jam 6 nancep datang jam 11. Hees tedek kiblar urang jagan bae alabatan dicekek eueuh-eueuh. Ulin ka lembur tetangga, balik kalaupun imah aya tetangga keur ngolahan kotok. Ngomong ka bikangna, ulah ngejok kudu ngariung. Pukun kotok katabrak. Sarua bae ustad ge butuh duit. Ibu-ibu hayang geulis kudu make duit. Makana dengekeun lalaki lamun urang hayang boga pamajikan awet ngorak meromeh herang modalan mah. Betul Bu? Tuh bapanjikan nasi jaya kencang. Belikeun gincu nu mahal. Wedak nu pang mahalna sabunna sabun skincare. Ieu mah lalaki abi kang hayang geulis batur hajaran sabun melengkung teh gip begip. Datang ka ipis doang silet. Lumbah beungeut gip. Beres beungeut turun na dada. Beres dada turun na bujal. Pas lewat bujal leungit sabun. Cek pamajikan palid dak sabun asana ka bawa cai. Kapanggih-panggih tipeuting ku salakina. Pas begitu dipake ku salakina, cek salakina, "Hei itoh, pan barang sia ngabudak ieu." Didik anak urang kana pendidikan agama, waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah, pondasian ku iman jeung takwa. Betul? Silakan, Islam tidak melarang anak orang sekolah saluhur-luhurna. Mangga kejar S1, S2, S3, S4, datang ka ngalolotrok anak orang ngobok S. Islam tidak melarang anak orang sekolah saluhur-luhurna. Bila perlu anak ibu sekolahna diukna di luhur kenteng sekolahan. Silakan sekolah, tapi pendidikan agama jangan sampai dinomor 2-kan. Betul apa betul? Betul apa betul? Mudah-mudahan ya anak-anak orang sing saloleh, anak-anak orang sing saloleha. Ya robbal. Carana kumaha yang boga anak soleh, faktor utama indung bapana kudu sing. Karena kalau cerminan udah jadi anak, aya paribasa, heuy uyah mah tilok teh saluhur. Betul. Namun urang hayang boga anak soleh, hayang boga anak anu soleha, urang kolotna kudu sing soleh. Makanya berikan contoh yang baik kepada anak, jangan sampai memberikan contoh yang jelek kepada anak. Mun bisa mah keur pasea jeung salaki, poma ulah sampai dihareupeun anak. Ieu mah salaki pasea sering tunjuk jeung pamajikan dihareupeun anak kayu bae. Cek salakina teh, didinya ulah kitu ka di dieu. Cek bikangna, atuh didinya si kitu ka di dieu. Atuh di dieu ge moal kitu ka di dinya, lamun di dinya tok kitu ka di dieu. Eta anakna culanggeuk we ka soda bedul. Ngoelan ka emana, coba ge di dieu minta duit ka didinya. Jangan sampai memberikan contoh yang jelek anu jadi anak. Mun bisa mah salaki jeung pamajikan rek sare pastikan anak sudah tidur dulu. Ieu mah anak can hees ge salaki wen cengklak deui. Mujuna keur cengklak meureun, anakna lilir. Nyeuleunna tembok aya kalangkang uyek-uyekan. Eta anak ngajoa ka mana cek anakna, "Ma, aya juyi." Abahna kuat loncat di luhur kasur. Cek mana-mana ceng juyigna, abah tuyun juyig eueuh. Didik anak-anak pendidikan agama. Betul apa betul? Betul apa betul?
Minimal anak bisa maca Quran. Satu keuntungan orang hidup di alam dunia, kolot boga anak bisa maca Quran. Nalika orang ke sakaratul maut, maka sakarat orang diiringi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Amin ya robbal. Kolot ke sakarat ngap-ngap anak bari maca Quran, indah coba. Belah dia maca Yasin, maca Tabarok, Waqiah, anak nubung sunalkin ke urang. Tapi jajal orang boga anak loba, Allah nu bisa maca Quran. Pas kula boga tetangga boga anak opat edan kabeh. Kolotna keur ngap-ngap we. Lain dibacakeun Quran, kalah datang anakna teh, cek anakna, paeh mah abah salah. Paeh ieu mah cek malaikat idi teh maka kolot ge paeh bae. Sugan anak nu kadua mah bener, nu kadua tambah parah. Begitu datang nu kadua teh, Kak, abah jadi paeh. Cek kakana jadi ceng matana ge kurum bae. Cek malaikat oh nu bener ya anak. Sugan nu katilu mah bener, nu katilu tambah parah. Begitu datang nu katilu, yo abah paehna to jelas. Cek malaikat oh nu bener ya mah. Sugan nu kaopat bener, nu kaopat tambah parah. Begitu datang nu kaopat, cek nu kaopat ya. Abah, atuh kunaon laju paeh-paeh. Sawah ke can dibabagi. Eta kolot model kitu bahan cilaka, nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya yuk didik anak-anak pendidikan agama, minimal anak bisa baca Quran, insya makanya cek ulama yalah orang sindang aslinya ay kira-kira bahan buka anak tau soleh mah geus lah eureun ulah nyieun anak bae. Yang mentang-mentang nyieun anak ngunah bungul puting tilok prek sak ieu halodok musim hujan pamajikanna kuat nyerah, ampun kasolihin aku udah loyo. Cek solihin bagaimana atuh icih kok kolor aku udah merosot mah kok kolor badi urusan. Bu anak mah belum lah cukup 15. Yang penting dididik karena pendidikan agama, waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah, pondasian ku iman jeung takwa. Betul. Silakan anak jadi pejabat, silakan anak jadi pengusaha, jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi. Yang penting dididik karena pendidikan agama. Ibu boga anak 15, sukses kabeh, cicing di Jakarta, rek lebaran balik ke lemburna, konvoy make motor NMAX. Datang ke bapana mersen panu, seorang sejuta, 15 anak 15. Kaurugan gegetas lebaran. Cek salakina jo atau nyoki mah keur ieu aing nyeun anak 30 ieu. Dek lebaran boga duit 30 juta. Cek di kangna heuh sorangan ngeunah. Barang aing loncer. Buat ngagibrik barang aing lobotin orokan. Ulah-ulah pakai naik motor pakai lempang ge sasada plek. Makanya ya jangan didik anak karena pendidikan agama supaya anak orang jadi anak anu supaya anak orang jadi anak anu soleh. Karena anak satu kebanggaan nu jadi kolot tong boroning di alam kubur, di dunia keneh anak geus jadi kebanggaan nu jadi kolot. Betul tidak? Mantak aya paribasa hana caraka data sawala anak cilaka kolot kababawa. Betul? Betul tidak? Makanya yuk didik anak-anak orang supaya anak orang jadi anak anu bagus. Dia mau ulang urusan nasab batur, nasab di urusan ya rebut nasab dan urun-urun hartina mah hatena unu bener tuh kudu urusan nasab batur nasab urang teh heula urusan. Betul tidak? Kumaha carana urang boga nasab ke depanna nasab anu bagus neuk naon urusan nasab batur ku anfusakum wa ahlikum nar. Bener tidak? Bener apa tidak? Rasa diri urang, awak urang, keluarga urang tidak seuneu api neraka. Neuk naon urusan nasab batur. Tiba heula ge kolot kula ngomong, guru-guru kula ngomong nu apik, nu warok ciloknya kelape. Tiba heula ge habaib mah nyambung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula mah tetep cinta habaib. Adapun aya habaib anu kurang bener, tegor, naon cieun-cieun. Kula mah datang ka imah habaib teu bener, tegor ku kula mah. Macem-macem tonjok ku kula mah lawang. Naon urusanna? Moal mah tegor raka. Bener teu? Bener tuh? Naon tuh? Ulah habaib anak nabi bagi ngerebek. Bener tuh? Bener tuh?
Makanya ulah sieun-sieun kira-kira bahan ayah habaib atau kurang bener mah tegor ulah digoreng-gorengkeun nya beusin bener doang nasabna ka Kangjeng Rasul gitu. Mudah-mudahan orang kabehan negara orang dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal urang manggeus ulah urusan kumaha urusan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, salat jeung ngaji ulah sampai ditinggalkeun, didik anak-anak urang kana pendidikan agama supaya anak urang jadi anak anu soleh dan anak urang jadi anak anu soleha, anak yang jadi kebanggaan jadi kol. Amin ya robbal alamin. Kita sholat ya guys, awal lu maju hasabu bil abdul yaumal qiyamah. Sholat paling pertama lu bakal ditanya kau orang sholat, sholat selamat, oh sholat cilaka, naudzubillah min. Makanya sholat gak ditinggalkan. Nah sebabnya orang wajib sholat, sebab orang diberi akal sehat ke Gusti. Lamun tadi diberi akal tuh wajib sholat. Contoh jelma edan tuh wajib. Makanya geus aya lamun aya cindak ngasih awak cager dahar beuki sholat tilok berarti sarua jeung jalema lain-lain ngomong. Ayeuna lamun salakina rajin sholat pamajikanna tilok sholat berarti eta salaki tipeuting hes jeung jalema. Ayeuna lamun ibuna rajin sholat salakina tilok sholat berarti ibu-ibu tipeuting diparendek ku jalema. Lumayan edan-edan ge pulen. Ayeuna lamun pamajikanna tilok salat, salakina tilok salat, anakna tilok salat, minantuna ge tilok salat, berarti ieu keluarga. Ayeuna lamun disindang asih mulu dan tiap tahun dirayakeun, Rajaban tiap tahun dirayakeun, tapi aya keneh jamaah nu tilok salat, berarti ieu jamaah. Nu caramah nage kirain kain mau kenceng jasa kira aku yang ngedan pakai sorban terus orang maning edan babarengan lah. Hadirin hadirat ngedan rahimakumullah. Intina mudah-mudahan orang kabehan sing dipanjangkeun umur kalawan umur anu barokah, disubur makmurkeun rezekina, dijauhkeun balaina, ulah waka dimaotan ku Allah sehingga maot anu husnul khotimah. Mudah-mudahan negara Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun warabun. Amin ya robbal. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bibi wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bibi wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil bari. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin minal awam. Ilahi salimin ummah minal awam. Wa min hami wa min ummah bi ahlil bari. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana wa yasir umurana wa wasi' arzaqana wa rafa' darajatana bi barakati hadis salawat
wa bi karamati wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli umri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim wa barik jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakieulah cacahan ti kula nya ampura ka para kiai, ka para kasepuhan, pilih bisa aya tutur saur nu teu kaukur, teu akur jeung muqtadal halna abdi nada dihapunten kasadayana. Sakali deui atura ka grup perisai. Ya mudah-mudahan perisai ke depan tambah sukses, tambah jaya, tambah maju, tambah istiqomah, tambah berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah inti yang telah disampaikan Al Mukarram